فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. بارك الله بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. والله أعلم بمراده. Ar-rijalu ari pirang-pirang lalaki qawamuna eta ngunggulan kabeh salatuna tegesna mimpin kabeh alan nisai ka pirang-pirang awewe yu'addibuna nga'adab kabehunna kaitu awewe wa yauduna sarang nyokot kabeh ala aidihinna kana tangana itu awewe bima kalawan sebab perkara faddala nugas ngunggulkeun Allah insyaallah ba'dahum kasawarehna kabeh ala badin ngelekeun kasawareh bita'ay bitabdili tegesna kalawan ngunggulkeun ba'du lahum kaitu rijal alaihinna ngelekeun kan nisa bil ilmi kalawan ilmu wal aqli sareng akal wal wilayati sareng ka pengurusan wal wilayati sareng ngurus wa ghairi jalika sareng lian anu tos disebut wa bima sareng kalawan sebab perkaraan paku anu nganapakohan itu rijal alaihinna kaitu awewe min amwalihim nyatana tina hartana kabeh fasolihatu maka ari awewe anu soleh minhunna nyatana ti awewe qanitatun eta anu nurut mutiatun tegasna anu nurut di azwajina ka bojo-bojona itu awewe hafizatun turanu ngaraksa lil ghaibi kana ghaib lil ghaibi kana ghaib
Ay tegesna lipurujihinna kana parjina itu awewe wa ghairiha sarang liana itu parji bi ghaibat azwajina dina ghaib pirang-pirang salakina awewe bima kalawan sebab perkara hafidho anu tos ngaraksa unna kaitu awe Allah sa'ud haisu sakira-kira ausa wasiat alaina kaitu awe al azwaju sa pirang-pirang bojo walati sarangka awewe takhofuna anu sieun marane kabeh nusujauna kana nusudna itu awewe isyanahunna tegasna maksiatna itu awe lakum kamarane kabeh bi anjarat kalawan yen tajohir amaratu naon cirina itu isyan kanusuj faizuhunna maka mituturan marane kabehunna kaitu awewe fa khawifu maka nyingsieunan marane kabehunna ka itu awe Allah ka Allah wajuru sareng ngareheng marane kabeh ngareheng teh nyingkahan kunna ka itu awe fil madaji dina pangsarean itazalu tegasna nyingkahan marane kabeh ila firasya akhar kana amparan anu sejen in ajarna lamun ngajohirkeun itu awe an-nusuza kana nusuj wadribu sareng nenggem marane kabeuna kaitu awewe dorban ghairi mubarahin dorban tegasna nenggel ghaira mubarahin anu teu ngaraeutan illam yarji'na lamun teu balik itu awe bil hijroni kalawan ngareheng pain atona maka lamun nurut itu awe kum ka marane kabeh bima kalawan pima dina perkara yuradu anu dikarepkeun itu mamin hunna itu awewe pala tabaghu maka ulah neangan marane kabeh tatlubu tegasna nyupri marane kabeh alaina ka itu awewe sabilan kana jalan torikon tegese jalan ila darbina kana nenggeulna itu awe julman hale jolim innallaha satunu asatune Allah kana wasana Allah aliyan eta anu maha luhur kabiron tur maha agung pajaru maka kudu sieun marane kabeh hukawewe pajaru maka kudu sieun marane kabeh ka Allah ayu akiba kana yen tanyiksa Allah kum kamarane kabeh in jolam tumu lamun ngajolim marane kabeh hunna kaitu awewe wa in khiftum wallahu a'lam bis Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, syukurillah para jemaah Bapak santriawan santriawati Allah menitipkan dari orang biasa melaksanakan rutinitas kewajiban orang yakni thalabul ilmi di majlis mudah-mudahan wasilah dia thalabul ilmi hiji dosa-dosa orang sampura Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kurang orang dosa-dosa kurang orang dosa-dosa jamiah muslimin wal muslimat sareng deui segala macam urusan urang sampai paparinan kemudahan Allah Subhanahu wa taala lakeun di pesantren sing ditami-tami kaberkahan ku Allah Subhanahu wa taala santriawan santriawatina
Alhamdulillah hadirin sadayana beres wes kamari ngejelaskeun ulah sok hayang pipilueun tawa hayang dijieun seperti batur dina masalah kaunggulanana ai nurutan mah mangga sok teh teuing sehingga ulah nimbulkeun boga rasa hasud dina hate itu tebetah lamun batur menang nikmat taina paladur sadayana bade ngajelaskeun tentang keutamaan pirang-pirang lalaki dibandingkeun jeung pirang-pirang awewe. Jadi ya paladur sadayana nuduhkeun kana jenisnya lain afrod. Jadi aya afrod perorangan, aya jenis itu. Asbab nujud tina ieu ayat baheula di zaman Kanjeng Rasul aya hiji lalaki namina Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi anjeunana adalah salah sahiji sahabat Ansor. Tuluy boga pamajikan teh eta beuki ngalawan. Artina sok ngalawan. Itu sok ngalawan kanu jadi salakina. Akhirna meureunnan aya sakali dua kali mah pamajikan ngalawan ka salaki sok diantep. Dia mah rupana geus sering teuing. Gitu. Model urangnya panai salah ai sakali mah heueuh dua kali mah ngan namun geus sering teuing mah kira-kira mangomanya gitu. Akhirna sanajan pangkat sahabat oge paladur sadayana wallahu alam nu kalepasan nu henteu paladur sadayana. Pamajikan Sa'ad ieu namina Habibah binti Zaid. Sa'ad bin Rabi boga pamajikan namina Habibah binti Zaid. Ku kesal-kesalna paladur sadayana dicabok. jadi sahabat ki orang aya nu nyaboknya. Dicabok gelepok meureunna. Gitu. Tarupana paladur sadayana ieu si Habibah teh teu narima dicabok teh bebeja akolot ka bapana gitu. Tuluy paladur sadayana berangkatlah si bapana ka Kanjeng Nabi. Maka cek bapana teh ya Rasul punten ieu si Sa'ad nampiling ka anak kaula nya kakanya kaula usahakeun deuh hayang dikisos gitu ya supaya dicabok deui artinya supaya dihukum deui eta Sa'ad teh. Maka cek Kanjeng Rasul geus balik deui ka ditu irji'u balik deui maneh ya balikkeun deui kanu jadi salakina. Naon sebabna? Sanyanyana Jibril geus datang ka kaula macakeun kana ayat ieu. Ieu paladur sadaya sing ade lain menang nyabok kanu jadi pamajikan yang kaya aturan-aturana paladur sadayana. Tamaka turunlah ayat ieu cek Allah Subhanahu wa taala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nu ngaran-ngaran lalaki nu ngaran-ngaran jenis lalaki eta kabeh oge ngunggulan kana sakabeh jenis awewe ya
Jadi ya jenis ya. Artina keseluruhan lalaki eta ngunggulan karena keseluruhan awewe. Ai secara afrod mah paladur sadayana perorangan. Ya belum tentu urang unggulan. Sebab lamun ayeuna Mang Oman dibandingkeun ka Siti Aisyah muliaan saha? Atuh muliaan Siti Aisyah. Ieu jeung Siti Fatimah atuh muliaan Siti Fatimah. Paladur sadayana ya gitu. Jadi ieu secara umum paladur sadayana ngaran-ngaran lalaki eta ngunggulan kanu jadi awewe gitu. Tak cuman di dieu paladur sadayana memang ngaran-ngaran lalaki secara afrod ge aya kelebihan tinu jadi pamajikan. Salaki punya kelebihan daripada seorang istri. Maka cek Allah Subhanahu wa taala ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lalaki ngunggulan kanu jadi awewe. Ngunggulanana paladur sadayana aya tugasnya. Hiji yu'addibuhunna. Tugas lalaki ya paladur sadayana nyaeta tugasna ngadidik ngadab kanu jadi jadi urang boga tugas Pak kanu jadi pamajikan boga tugas ya nyaeta wajib urang ngadidik hiji tah kanu jadi pamajikan gitu. Jadi doraka lamun urang teu ngadidik. Yo. Ya. Jadi ge dina kitab Ukudujen paladur sadayana Pausu bin Nisai khairan. Hadis Pausu bin Nisai khairan dia paladur larina adalah bere wasiat kalawan mang pirang-pirang awewe kalawan kahadean. Artina didinya paladur sadayana awewe ieu pamajikan urang ieu wajib kurang dididik kalawan pendidikan agama. Ta sehingga didinya dina eta kitab paladur sadayana kawajiban ngadidik jeung kawajiban mere napakah sarua bae. Enak ya? Urang sebagai lalaki pikeun nganapakahan eta setak kebek. Bener teu? Hulu dijieun buntut, buntut dijieun hulu demi napakah kanu jadi pamajikan jeung anak. Tapi rata-rata paladur sadayana survei membuktikan nya ai palebah ngadidik pamajikan kadang-kadang teu setak kebek. Bener teu? Atuh santai we. Nya arek ngaji-ngaji, arek teu ngaji, bodo amat lah. Jadi ayat-ayat tugas paladur sadayana. Hiji paladur sadayana yu'addibuhunna. Tugas awewe tugas lalaki kanu jadi awewe ieu wajib ngadidik awewe dia maksudna pamajikannya. Wajib dah. Jadi doraka lamun urang teu ngadidik. Cenah kieu timbulna hate. Pan aing ge teu bisa ngajina. Teu mampu pikeun ngadidik. Wayana paladur saya lamun aya pangajian di lembur urang ngiringkeun tita ulah kalaka dicara dia jang naon sa ngaji ge cenah ngadon pabagus-bagus baju unggul nya ngadon anu aya eta tipe lalaki kos kitu dididik teu paladur sadayana didorong supaya daekeun ngaji airna mangkrak kan. Jadi punten paladur sadayana lamun hiji awewe geus ngarti kana agama eta nyaahna bakal leuwih pohara ka urang. Lamun geus paham agama. Paladur sadayana Siti Khadijah istri Kanjeng Rasul anjeunna menurut riwayat ieu seperti lu Mekah
naon kabeungharanana eta aya saperti lu Mekah beungar ku sebab dididik dina masalah agama eta Siti Khadijah rela ngorbankeun hartana baladur sadayana pikeun naon pikeun nanjungkeun agama pikeun nanjerkeun agama urang mah kadang-kadang boga pamajikan duit naon duit salaki duit pamajikan nya kieu abasnya pamajikan urang mah kitu rata-rata duit salaki duit pamajikan duit salaki duit pamajikan duit pamajikan sanajan kadang-kadang peladur sadayana kurang misalkan ya curhat teh mah dipinjam jangan ngabangun kadang-kadang hese aja ngabangun pasantren misalkan mi eta mas jual deh rek ngecor mau kagantian kadang-kadang gitu betul teman kadang-kadang jangan ngabangunkeun imah nage nyangeun kene peladur sadayana naon sebabna kurang pendidikan dina masalah agama kurang ngarti dina masalah agama maka tugas lalaki hiji nyaeta ngadidik ngatakdif supaya beretika supaya berakhlak hiji tah aya tugas peladur sadayana ulah dihikeun pamajikan antep we urang sieun ketika pamajikan kurang nyeun salah sieun urang pan aya keneh maaf ieu mah 1000 kali maaf boga pamajikan betah lamun boga pamajikan uyuhan betah lamun boga pamajikan candaekeun make tiung uyuhan betah ceuk ieu si dadan bengong we uyuhan betah gitu ya lamun boga pamajikan candaekeun make tiung apa memang pamajikan nu salah apa memang urang anu nitahna anu kurang ngadidikna anu kurang kan eta urang aya masalah make tiung urang beureunan ke lamun ayeuna di ditu pan aya ancamanana bagi hiji awewe anu sok tara make tiung ancamanana pan dina kitab kudujan dina hadis paladu saya eta bakal digantung jeung susuna eta buukna jeung susuna digantung dina neraka dipanjangkeun susuna digantung jeung buukna engke dibeulem masa pamajikan urang arek dikajieunkeun nya kitu lamun ayeuna boga pamajikan tar daek make tiung geus wios mimah engke arek digarang dina neraka bapak marido bae bawa masing-masing cenah aduh kieu rekaman didengekeun aya bahwa jeung Mang Oman nu ceuk ieu Allahu akbar ajeun deh gawe jadi contoh Mang Oman ya sugan we urang geus di akhirat ieu aya keneh rekamannya peladur sadaya Allahu akbar jadi kalau badinya urang kudu cerewe supaya kumaha kan cenah atel atupan atel ieu sementara da geus biasa mana naon ge geus biasa mengeunah deui mah mah atel ge eta pamajikan urang lamun candaekeun make tiung atel ge sakali-kali dan naon ge geus biasa mengeunah deui eta ngarokok Pak ceuk putara ngarokok bau we kuat ngajauhan bener teh tapi cek ahli ngarokok mah ngeunah bener gak? Ya kuring ayeuna mah ganti kopi pahit keur mimiti mah pahit tapi ayeuna mah ngeunah justru lamun make amis teu ngeunah bae anu geus sedep deui eta ai bawa amis apa pahit kopina tambahan susu oh gitu Allahu akbar. Ai geus biasa mangeunah paladur sadaya. Ya nanaon ge eta ku sebab bias. Kieu we Pak. Anek ya. Padahal mandi antara make sabun jeung teu make sabun sakuring mah sarua bae.
Da imah asli geuningan make sabun bae teu bodas-bodas. Sugan ngajadikeun bodas kuring hideung hayang nyawa make sabun tadi kan bodas mah asli ieu. Da ku sebab biasa paladur sadayana ku sebab geus biasa make sabun sehingga lamun ayeuna mandi teu make sabun asa teu betah eta asa can bersih we bener teu nya belum tentu eta sabun ngabersihan dan ngabersihan pada hakikatna cai alat susuci mah adalah sugan napiki aya bahwa alat susuci ieu adalah sabun henteu can nyorang manggihna kitabna bahwa di antara alat susuci adalah sabun. Sikat gigi baheula mah make naon sing ngaranna kenteng ditutuan. Geus biasa mah ngeunah deui eta. Ya, makana naon oge paladur sae geus biasa mah ngeunah deui. Seperti ayeuna bapak-bapak biasa ngaji malam Rebo ka dieu. Ya, teu betah kan kamari hujan sebenarnya teh nama. Betah teu? Seri omon mah dekeun heula panteu betah kan iya paladur saya biasa ngaji pe kemis dauriah nya maaf kadang-kadang teu nyopot amplop teu naon ai geus biasa meungeunahkeun teu betah we seperti geus dijadwalkeun paladur saya malam Rebo di dieu ye malam Rebo di dieu sok biasa ngaji di dieu masing aya nu manggih ka mana ge rek 5 juta rek pokona mah aing giliran mah Rebo giliran dijirai we eueuh tutup pokona mah nyorang aya nu ka Tangerang heula paladur sayana eta lamun rek ningali-ngali duit mah lumayan mah ceuk ye teu betah we hayang ngaji di dieu bae kadang-kadang ceramah ge ngambang eta naon sebabna faktor geus biasa jadi lamun misalkan enak ditarima ya ceramah ke mana-mana eta nu dipikiran otak mana di dieu bae kadang-kadang aya kaduhung kitu kan ku sebab biasa ngeunah deui Bang abah kamari kan malam Rebo teu ngaji asa teu betah oh ji teu betahnya ngomong kan betah teh Bah bawa habung ko gua la ilaha illallah no mesti eta kok biasa makanya pemajikan orang ayeuna gampang lamun misalkan candaikeun make tiung atomi coba-coba heula ge biasa lah geus biasa mangeunah deui kitu atuh heuh kunaon nu penting katuruban ulah naon ieu teuing paladur sadayana nya hiji tah eta dina masalah nutup aurat nomor kadua penyakit awewe paladur sadayana penyakit awewe teh ternyata loba awewe ieu anu males anu wani ninggalkeun salat ya survei membuktikan deui bae loba awewe anu wani ninggalkeun salat mana dina hajatan dina hajatan ya kan aya urang mah lalaki tara di make up bener tuh di make up apa make up makanya lamun hajat sok di make up lain bikin iya makanya malah di make up kalaka lain bikin serem atau jadi kalaka kumaha boang kena Allah da paladur sadayana teh kadang-kadang ningalikeun paladur sadayana sok labas eta johor henteu asar henteu kadang-kadang magrib henteu ninggahkeun paladur sadayana wani ninggahkeun salat ieu aya kadang-kadang tipe-tipe awewe anu wani ninggahkeun salat tah ieu paladur sadayana wajib ka lalaki ulah ngingkeunkeun tegas atuh pan muasalah hadis bah aya hadis ieu mah ngomong lain survei unggul tapi cek hadis kitu maka cek Quran wa'mur ahlaka bisolat dan ahlaka didinya adalah pamajikan tita alimane pamajikan maneh supaya ngalaksanakeun salat wage langsung ka ahlaka ayo
hiji bara dua tanya ngadidik paladur sadayana. Nomor katilu didik kurang nya bejakeun kurang hak-hak salaki beusi teu nyahoeun. Hak pamajikan anu wajib hak naon hak salaki anu wajib kanu jadi pamajikan. Nih kieu-kieu ge Bapak ieu ceuk umi jore-jore ge ye salaki ene salaki umi kadenya umi boga hak hiji umi lamun dititah ku bapak kudu nurut bisi teu nyahoeun bejakeun kurang mah lamun dititah ku bapak kudu nurut kecuali dititah ayeuna doraka ku bapak maka lamun bapak dititah wayahna 1000 kali wayahna umi kudu nurut ke bapak nah teh gitu kan ngobrol urang keur ieu lah keur ngopi gitu keur santai gitu keur arek sare ulah keur nyusuh di pidatoan kurang adat sih eta mah atau mereka kayak gitu kan urang ngomong sakecap saya 17 kecap kan tapi tidak ada seri gimana sebelum sudah ada seri ya kapan urang ngomong sakecap pamajikan 17 kecap kadang-kadang maka kudu nyaho situasi jeung kondisi urang ya bejakeun tah hak-hak urang umi tugasna kudu nurut. Nomor kedua umi sing geulis dikeut bapak ulah arek kaondangan geulis arek ngaji geulis ai arek sare umi jore bejakeun osok kitu osok apa sih dewa ya. Nomor katilu lamun bapak di mana-mana wayahna umi ulah sok ungkur naon angkrah ungkur ka mana-mana cicing di imah bejata urang eta masalah hak-hak can ke tata cara cai tata cara wudu cai teh ngaji we Pak ngaji urang di pamajikan mi cai teh aya opat hiji cai mutlak dua cai mustamat tilu cai mutan najis opat cai musammas bedakan urang taya nu meunang pake susu mah cai mutlak sok masin gitu Allahu Akbar ya ieu kurang jelaskeun paladur tentang masalah head ya tentang masalah nifas jelaskeun aduh ya Allah ya urang paladur sadaya kadang-kadang kurang ngadi kan jadi pamajikan ya nu digedekeun tatu nu dididikna kurang duit be jeung duit pantes pamajikan urang materialistis bener teh jak kurang pendidikan agama maka di dieu paladur sadayana salatuna alan nisa'i jadi ari lalaki ye paladur sadayana eta mimpin kanu jadi awewe naon yu'addibuhunna wa yakhujuna ala aidihinna ngadab kanu jadi awewe tugas lalaki wa yakhujuna ala aidihinna jeung nyokot kana kekuasaanana eta awewe artina lalaki anu nguasai kanu jadi awewe punten ulah urusan kumaha mama Ima sanajan boga pamajikan anak kiai momen ke heula urusan kumaha mama bumi mah mun arek pengajian arek ulang tahun dia ngomongna ge arek minta balanja bara gara calangap ulah ngatur-ngatur rieut mun diilun ngatur gara calangap minta duit bara duit ulah ngatur kieu lamun diatur awe geus ngatur aduh rieut ka urang kana hulu rieut jadi sok kitu emang gara calangap arek minta naon tah aja lamun di dina ieu tah saminggu saanu mahi teu mahi kudu mahi itu sudah boleh memperhitungkan tidak boleh protes itu asli memang ya jadi kudu tegas kan jadi awewe ya menang duit 2 juta gublakeun kabeh nya kumaha mamah we atur cenah edih giliran aya ngarokok mah hese Pak duit geus asup ka copet hese Pak masih balik dulu oge
Ya, maka iya mah namun panggilan pidato misalkan menang 2 juta ya, menang 2 juta misalkan, berapa amplopna? 1 juta asupkeun deui politik saeutik menang aboh ieu menang pokona daripada lamun geus asup ka copet bae. aduh baladur sadayana kitu mau man itu guru mau man wasiat Ibnu Malik ya. Ya, jadi orang baladur saya pemimpin, lalaki pemimpin, jadi kudu mampu mimpin kan jadi aweo. Iya mana naon kumaha mama, moal ecreug lamun ayeuna segala urusan diserahkeun ka mama, geura ge. Moal ngawujud bae pasantren lamun kuring hayu lalu diatur ku pamajikan, beut. Ya, dina liang cocopet bae rieur. Kumaha mama we? Ngadidik anak tugas laki, cicing, kieu. Pendidikan kudu kieu ngecicing. Teta paladusa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi kudu mimpin ngaran-ngaran lalaki kanu jadi awewe. Ripu lamun ayeuna dikerat kudu jadi pamajikan. Soalnya mentak ngomongnya pengalaman. Ya Allah paladur sadayana. Bima fadalallahu ba'dhum 'ala ba'din. Kalawan sebab perkara anu geus ngunggulkeun sa Allah Subhanahu wa taala ka sawarehna lalaki tibatan sawareh. Jadi memang lalaki ieu paladur sadayana aya nu diunggulkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ya ada keunggulan bagi seorang laki-laki teh. Artina bitabdili lahum alaihinna kalawan ngunggulkeun anak Allah kalalaki ngalehkeun kana jadi awewe. Hiji ilmuna ari lalaki mah lolobana pinteran lalaki daripada awewe. Bener teh? Nya sanajan aya awewe pinteran daripada lalaki, ngan lolobana pinteran lalaki daripada awewe. Ya. Hiji bahkan di dieu baladur sadayana dina masa dina sawina mah ye asarul mufassir li ba'dil umur alati padolat ar-rijal biha 'alan nisa anu geus unggul sapirang-pirang lalaki ngelehkeun ka pirang-pirang awewe. Hiji keistimewaan lalakinya ziyadatul aqli